Minuman naon anu bolong tengahna? Dina video ieu simkuring selaku sutradara masihan teks kanggo Ade Sorban. Anu perlu diucapkeun ku Ade Sorban teh nyaeta seperti ieu. Minuman apa yang bulat-bulat bolong tengahnya? Dan untuk mengatakan kata-kata seperti itu sangat susah sekali bagi Ade Sorban, sehingga terjadilah atau terbentuklah kelucuan-kelucuan yang tidak terduga. Minuman apa yang bolong tengahna? Bulat-bulat. Bulat-bulat borong tengahnya. Minuman apa yang Si air sakit ini karena si aing. Minuman apa? Minum heula. Bolong tengahnya. Geus ieu ya? Minuman apa? Minuman apa yang bolong tengahnya? Bulat-bulat heula. Bulat-bulat heula. Minuman apa yang bulat-bulat tengahna? Bolong tengah. Bolong tengah. Cukuran tekan galon. Lah Tuh 2 3. Minuman naon anu bolong tengahna nu bulat-bulat? Nu bulat bolong tengahna. Satu, 2 3. Minuman naon? Iya iya budak mati ieu mah kudu sari euy. Minuman naon? Minuman naon anu bolong tengahna? Minuman naon anu bulat bolong tengahna? Oh, cendol. Naon? Sirup. Kan panta nya. Nah, panta. Kan panta di kecek aing teh donat. Aing wah, ini sok ayeuna teu urangeun sia. Nasi naon anu bulet bolong tengahna di Nasi koneng, lain. nasi ramas, Lain. nasi ramas-ramas. Lain. Naon atuh? Apaan tadi cik aing bulet donat. Nasi apa bulet bolong tengahna? Apa lagi? Naon? Nasi koneng, Lain. nasi ramas, Lain. nasi diramas-ramas. Lain. Nah, sia teh pancik aing tadi donat bulet. Salah. Itu dinyawana pendek. 1 2 3. Di mana? Baik, ini beres. Satu ini. Nasi naon anu bulet bolong tengahna? Nasi kuning, Lain. nasi ramas, Lain. nasi padang. Lain. Naon atuh? Nah, sia teh pancik mana yang tadi donat. Apa donat bulet? Aja donat ya ini kan. 1 2 3. Pokoknya mah kide ayeuna mah lah. Didinya